Nya separo kieu Arang nyobaan we gimmick nu episode kemarin gagal, nu enak pirah ku gagal geus latihan mah nya. Cik ah. Anjir. Iya bener. Nah nongge kudu latihan dah euy anjing eta itu latihan mah nya. Bae lah lumayan. Pangide jeung Ipin Capruk, Ipin Refleks. Ayeuna urang karek sabaraha episode geus aya julukan euy di komen. Ipin Capruk, Ipin Refleks. Mana rek ngomong naon ge terserah, anu penting mah komen, like, jeung subscribe pokona namanya. Bodak. Urang play anu video mimiti aya naon ye. Wanita punya 1001 cara untuk menaklukkan pria. Benar, ieu keur pingpong ge nya. HD anyis. Tingali gerak tipuna. Wah anjing bener euy baheula mah sok main itu di pode eta teh saha nya asa eta teh gigireun Cedasri sok main pingpong Jang Dedi anjing baheula madrasah oge madrasah bisa madrasah baheula sok main pingpong sia kieu nya gerakan tipuna teh emang kararieu euy ngan ieu mah bener-bener katipu anjing katipu ngalungkeun jauh tes anjing nyawa deukeut paratikeun tuh tingali set padahal bola teh cepeng keneh. Ieu gerak tipu, penonton ge katipu. Urang we katipu anjing eta mah. Kela anjing ieu. Iya perlombaan hitut euy. Nya ieu teh perlombaan hitut perumahan modal. Anjing goblok anjing aya kieu anjing. Kacida anjing ieu nu kieu nembe kade. Bingung anjing aing kela. Ya asli to. AI euy. Mun nya asli gitu aing ngiluan gitu euy. Tapi kudu isuk-isuk urang mah modal isuk-isuk teu bisa. Penonton kan ieu meureun anjing. Ieu. Jeung aya juri anjing tiap peserta aya juri hiji-hiji. Cik bodak nu apal ieu bener henteuna ieu mah perlombaan asli henteuna. Komen lah nya. Bingung anjing aing euy. Tinggal nepi ka juara dunia anjing. Wall Stroke Championship edan anjing. Itu latina kumaha latina. Ta eta ieu mah kabayang. Ya. Aing kabayangnya, ieu mah urang kabayangkeun meh. Lamun misalkeun aya perlombaan ieu aslinya. Terus kapanggil timnas anjing maraneh teh. Kan lamun atlet bola mawa sapatu, benernya anjing mawa sapatu, mawa jersey euy di nu tas teh. Mun ieu atlet kieu anjing di nu tasna mawa naon anjing? Sebab. Tahu anjing, aduh anjing ieu aing anehnya anjing. Aya perlombaan, ieu urang timnasna kan ieu Brazil otomatis timnasna anjing ieu. Anjing jiga mah ieu menang Indonesia jeung orang Sunda di menang. Bener anjing, ieu ngan aing ku bingung eta mikiran babawaanna naon kitu babawaanna teh. Heuh mun timnasna mah bulu tangkis tahu pingpong mau raket, mau betnya. Ieu sih mau naon anjing. Cek anjing urang baca di nu komen-komenna sugan anu loba komen bahasa Indonesia yeuh anjing. Lomba gendut apa lomba berak sih tah urang ge nanya itu barudak lomba hitut atau lomba berak tapi ningali kilogram cigana ieu lodom anjing ieu lomba lodom mun hitut mah mungkin lain tinu kilo tapi kecepatannya kecepatan anjing mun hitut mah wak anjing aing aneh anjing ieu itu lomba kentut teu ieu loba tuh loba nanyakeun nih barudak euy kayak aing urang tayangan ku aing cik bener ieu lomba naon ieu ieu soalna euy luar anjing ieu maksudnya timnas anjing ieu mah timnas anjing ieu mah salut tapi aing ka juri euy kan aya wae misalkan ka cepiritnya Heeh bener. ente agem gitu anjing naon agem teu agem anjing si lodomna teh ucat acat gitunya anjing ieu anjing aing bingung timnasna eta mah ieu MBG ieu anjing diberi naon euy dapat warisan kela mun mari anjing salah persepsi euy sebenarnya mah euy. Urang rek ngaluruskeun lah cu urang ge, urang lain di dieu rek seseurian rek naon. Lain rek ngajak mana seseurian tapi mere edukasi etik lah. Barudak ngemat tong ngomong warisan euy. Nama kieu da warisan mah nu geus jelema nu geus maot anjing. Mana misalkeun teh dipentok. Riz eta lah baju keur urang anjing warisan. Entong coba tong ngomong kitu euy. Da hirup keneh anjing warisan mah karena nu geus maot euy. Tingali anjing ieu budak atau pisannya anjing ieu budaknya
dibere MBG, tapi orang rada aneh anjing MBG teh naon ngaran teh? Oh, nog eta sugan urang teh ieu euy, sugan urang teh naon ngaran teh? Burger anjing, tapi nog eta mah nog ceplok euy. Ieu menu rada alus ya soalna buah ieu anjing buah haseum cenah ku cau mah aman lah. Moal mungkin aya cau muli, moal haheum anjing. Entong sok-sokan hayang strawberry anjing ku cau geus cukup tuh anjing. Cek anjing urang play deui ieu mau meeting kena razia. Bingung aing razia naon ieu anjing di imah gitu raziana. Kan ini hari Minggu. Anjing tapi alasanna aneh anjing minggu meeting. Apa ini? Meeting sama karyawan pakai ini. Tinggal bingung anjing mau naon wae eta si bapak anjing. Anjing. Anjing tah ieu sebenarnya geus alus ya triknya anjing. Anu harita mah kan gagalnya anjing trikna nu harita video harita ge ngan ku pamajikanna kapanggih. Ya si bapak sebenarnya mah trikna kan salah alasan. Anjing euy minggu meeting mah moal aya anjing minggu meeting mah jarang-jarang lah kecuali main di dunia entertain. Lain nah bet kudu ngabohongnya dari mancing gitu. Cak aing mah. Padahal ngomong bae pamajikan dimancing. Mancing mun teu diizinan nya geus lawan anjing mun kitu teh euy. Bae aing anjing sieun ku pamajikan ngomong lawan da aing tara mancing anjing. Lawan anjing pokona mah mana nu boga hobi mancing. Kira kayak cari ku pamajikan lawan anjing pokona mah tong sieun anjing lalaki mah pemimpin anjing. Anjing aing sieun anjing pamajikan. Untung aing tara mancing anjing Cek ya ayeuna naon anjing rezeki jodoh maut kita enggak pernah tahu. Bener naon ngaranna teh eueuh nyaho nya. Rek maut rek naon ieu anjing nu keur salat gitu. Budak cia namanya. Budak salat tuh sujud lila kieu sujudna. Kade panik Pak maot aing anjing. Sare anjing. Tibra. Ieu cigana biasana nu kieu nya keur salat Id peuting teh geus takbiran nepi ka subuh. Urang ngalaman soalnya kan urang teu nepi ka sujud kieu sarena nya sare we aing. Nyau-nyau beres salat teh anjing jeung ceramah teh anjing. Jojol diajak sasalaman anjing bingung aing. Budak mah pasti kieu cigana ngieu takbiran ye budak. Tuh. Aduh karunya anjing. Karunya anjing tuh budak euy. Tapi sering lah ibaratna mah mungkin 50% nih urang-urang nu pernah ngalaman ciga kieu nya anjing budak ieu tunduh. Cigana geus ngieu takbiran si budak euy. Pona jang tong nepi ka eureun ka masjid jang lah anjing bae rek sare di masjid ge anjing. Bieu pisan aing nonton video tapi moal dicaritakeun ieu langsung nu aya kameramen ye. Kameramen ketika ada acara tah bener ye. Set kieu euy. Bisaan Alatna euy. eta anjing tinggal dicapit tuh set. Si ieu cigana emang langganan ka Master anjing si ieu. Mantan master latih anjing. Tapi saya bener lancing ayekeun urang ngabela ieu si kameramen mun misi aya nu nyalakeun nu komen urang mah ngabela si kameramennya. Karena nu kameramen di acara kieu mah dahar sok ditunda-tunda euy karunya anjing. Mantakna mun mainna bae teh dahar di ondangan urang dahar di imah tapi bebekana loba. Tah ciga kieu anjing. Respect urang lah anjing ka tuang kameramen geus balik euy bi kameramen urang euy hiji. Kieu ya anjing kudu ieu. Sia bener euy. Kudu kreatif anjir. Soalnya pas batu darahar sih sibuk kene ngameraan anjing. Tuh ciga babatan urang tapi moal disebut ngaranna. Cek tah ieu lomba naon ieu. Tah ieu lomba hitut anjing ya. Mun tadi lomba lodom nu tadi ieu lomba hitut bener euy. Ieu patarik-tarik tinggal itu. Anjing ieu nos teh nya. Dan aing kala aing tengah tapi emang nya kitu kieu euy euy Aing ieu mah. tapi henteu cik urang mah emang hitut aya kitu euy anjing ieu bener euy tadi kahiji lomba lodomnya kadua ieu lomba hitut urang dek neangan kebenaranna nya tapi ieu lambangna olimpiade sia ieu euy piragunya anjing olimpiade lomba hitutnya cik bodak aya nu nyaho cik ketik di kolom komen lah anjing maneh lah nu neangan lah anjing neangan kebenaranna nya kayak ku aing orang tampilkeun deui di komenan deui ku urangnya. Ya naon ye? Tai chi ye. Set. Anjing, tapi euy. Ieu nya si ieu teh mempraktekkeun lamun misalkeun WC nya ieu. Lamun si ieu berkunjung ka tempat anu asing buat manehna nya.
Urang yang ngalaman anjing ieu jenis-jenis WC kan bala urang pernah sok ngiluturing anjing ka lemur-lemurnya. Araraneh sia anjing si toilet teh ieu rata-rata di lembur sia toilet-toilet araraneh kieu teh. Tingali anjing ieu. Ieu anu sabelahnya anjing kumaha modalna anjing sabeulah. Cigana tapi da liangna di sebelah dia itu pasti eueuh liangan euy. Mata Wing Chun tenang. Heeh, mata Wing Chun tingali sukuna hiji anjing. Tingali. Anjing butuh import anu tingginya ieu mah dek modal ge tingali. Ya bodak ieu salah tukang, salah sayeu anjing ieu. Nyieun kieu nya anjing tuh bingung aing. Tuh. Hade anjing, tapi sebener euy. Ieu dunia nyata urang ngalaman euy, tapi kuna urang kudu diajar si bapak ieu euy gerakan-gerakan kumaha cara ngeunahna posisi modal anjing nya. Cing kala ieu episode ieu asa ngomongkeun modal anjing tadi. Aing karek ngeh anjing. Goblok anjing. Pada ieu temaan nya tapi ngomongkeun modal anjing cai. Baelah cenah naon anjing. Ieu naon ieu? Ciga ieu blue screen nya. Benar anjing. Aladin segala. Iya anjing tapi lain urang ampura ieu mah euy. Anu marake tembok hejo urang ge termasuk di imang ge tembok hejo cenah mah anjing aya kastana teh teh. Anu rata-rata cek si Surya Insomnia mah anjing nu imah tembok hejo anjing imah-imah orang miskin cenah anjing. Tapi heuh sia lain cinguna naon maksudnya urang tembok hejo sebenarnya multifungsi. Jadi green screen anjing tinggali tuh. Dia kayak di mana aku bisa aja. Bisa anjing, urangnya termasuk di imah anjing tembok urang hejo anjing tinggali anjing. Goblok anjing ya. Aduh anjing padahal di masjid ya teh euy. Ieu nya hejo Dortmund bae laman disebut tinggali anjing nya anjing geuntara euy. Ieu padahal di masjid euy anjing. Anjing salah anjing komen tadi euy. Teu anjing tembok hejo mah adem anjing nya, adem anjing teh sunah rasul anjing rasul ge resep warna hejo. Teu teu ngomong nu miskin urang poho anjing. Cek anjing orang ngoperkeun tah anjing. Aing ngecek batur tadi teh. Oh, anjing. Ieu loba nya anggar euy tadi asa ngomongkeun teh bujur deui anjing. Tingali anjing ieu mah dinu meunang lagi sih kudu ngagantian anjing geus 2 kursi kieu mah euy. Goblok anjing teh korsina. Cuk urang ieu sih ieu nya anu ngarusakkeun kursi ieu. Timnas anjing timnas lodom nu tadi euy. Nya timnas anjing soalnya teuas anjing kok ieu bujurna euy. Karena kieu euy. Modal teh teh cenah ngaluarkeun tanaga jeung uratna teh raranteng. Jadi kalatih anjing urat eta teh make kan aya kieu baheula mah urang heureuk urang mah nya baheula kulit naon anu paling seukeut. Anjing sok paraneh apa teh kulit naon anu paling seukeut? Kulit bol bener. Anjing kulit bol mah bisa motong tai anjing sok. Kebayang anjing mun kulit bol mintulnya eta tai moal anjing mah kapotong kebayang anjing wah panjangeun anjing teu kapotong gitulah anjingnya. Ieu mah heureuy anjing banyol ngaranna ge nya tadi ngomongkeun bol soalna anjing teu aing teu naon aing itu. Cing, kitu we bodak lah. Beak neun videona euy. Tong ponya like, subscribe jeung komen euy. Ieu ngarah rada naik anjing minggu kamari udah turun euy. Ieu si viewersnya sugana nu minggu ayeuna mah rada naik deui lah nya. Bodak. Tong poe tadi like, subscribe dan komen. Pangide jeung Ipin di next episode. Ciao.